Mang, naon sujang ya? Amang teh keur ieu tararunduh wae bulan puasa mah jang. Mang, ujang teh ke puasa Sawal Hapit. Rayagung mang, ujang rek kawin. Kawin teh pan kudu boga biaya meureun sujang. Amang marek kawin kudu boga biaya. Nya kawin mah boga pamajikan meureun mang nya biaya mah pan geus kawin jeung Mang Yaya. Ye, ari maneh sujang. Biaya teh dana. Duh, si Mamang geus ganti dewe tadi biaya, ayeuna dana. Kumaha sih, Mang? Nya rek kawin mah kawin teu kudu boga dana Mang Dana. Ka mana Mang Dana neangan Mang Dana? Ye, dana teh duit atuh sia mah kudu ngarti wae.